Parang kucing deh lah kalau musim kermat negara bagus kan parah itu. Naon itu ih pusing dah aing mah gagableg budak teh ih kesel nanginas aing mah. Jadi calik dia ih. Mah cenah ieu teh. Naon? Dede hayang ngomong. Tong ulinan dede keur teu garablek duit malah hamuran mah cicing. Kata mang anak-anak juga bobat bulan dede. Sabaraha eta teh asupna teh. Kan 2.500 teh salah mah. Ah nya 1.500 mah teh daek. Buru atuh ah. Orang ka Itu itu. si bapak mah. Ah buru ka dieu Mah dede. Mah cenah. Pak. Ieu baru Pak. Aduh, Aduh berarti. Indonesia Di rumah. Apa itu maros? Kamu ngorek cuma ya sabaraha ya. program. Mari kita. Ya, ngorek cai kita putra abdi. Ayo ngorek cai sabaraha ya. Emang agak jebur. Oh, iya, lumayan. 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 Naik kayak sekali-kali itu Dulu atin ae. terus aja berat. Kurang kebalikannya. Ah itu kayak itu mayar lah. Kediri. Agustin, Agung, ah. Tadi. Kunaon, jadi kan tadi geus ah. Baru payu nak teh. Tadi mah dede ningali di situ aya mamahan. Mama dede kemana kok? Ayah, mama dede mah, ayah kerja di Saudi dede da. Ayah di Saudi pan ngalah cicis jang dede. Ayah dede eta meser mainan jalan-jalan ka dieu kisah cisna da ti mama. Tong nangis erek meser mau mobilan mah. Kayak orang meser mau mobilannya. Jeung naik kuda koin heuh. Ya Allah. Arapel teh ya. Non eta. Eta naon dede ya Allah. Ciri jarian. Nu ge lo eta Jarian itu gimana budak ya, Gusti. Bapak? Ning kolot budak mah. Lain kalau tidak emang imah kurcaca. Ini hancur curhat. Sok atuh bari diuk ah. Bingung mah eta ieu teh. Budak teh nanyakeun indungna. Jujur kumaha ada karunya geuning kamari ge pas gitu. Nalangsa sebenarnya budak teh nanyakeun indungna dak kudu kumaha diomongkeun di akhir di Saudi we. Da kumaha urang ngobrol namanya beunang ngasih ke tina level teu mungkin bersihinnya. Kamu modal mah kaharti meureun tipunya tatu Gusti kudu kumaha ieu teh ah. Begitu daripada di sana. Nyata ya namanya jujur ya meureun ada karunya kumaha caritana nya ge anu ngomong teh banyak langsung nya de dari dia teh sebenarnya nama kasih sing cenah beresin teu mungkin era atuh meureun budak teh meureun teuing nyata bingung ah aing mah bae jujur kitu ya meureun nya da moalna naon ya Allah geus sia deui ya Allah nu gelo sia mah dasar jeung burung ih Allah burung nu gelo eta mah ieu teh di mana-mana Makan can? Bu? Makan. oh enggak dong Ayo makan. Makan apa? Tadi sama jengkol. Si kita mana? Terus kita. Cek aniki. Karena gak bisa. Aduh. Udah bisa kita periksa cicing. Kalau teh lieur teh teman saya ke salon. Budak lalieur Indonesia aina. Kenaraon kita ceu-ceu di dieu teh. Terngasuh. Duh, Lihat ada kajar budak teh ih keur Kita mah keluarga rencana ber.
Kamana budak abdi kamananya ih asaku. Atuh udah diabur teuing Nu leutik budak eta, teh. nu kamari karak ngajuru. Beungeusna goreng patut. Kamari aya ngajuru geus 12 budak teh eta mah nu ka-7. Ih loba anak kabeh sih orang mah hiji ge. Nah, kembali Oh, nu lihat. nu panglanger nama eta nya. Uyahan kusaha wae urang mah. Nya. Bae ieu masih berame lamun hiji deui aya mah. Si berame rame di jerona ge. Halus eta. Geus ada ih. Mas naremel geus baroga salaki tapi areueuh nu kana ritual. Jangan ya. Ganda atuh saha deui. Ayo ah ngulang-ngulang ah. Ah, ada bujur ah. Wow. Ayo, mata eta mata. Iya mata ini mah. Bijak seksi ah. Kali bujur atau diterana Saha ge. tuh? Oh, ini apa? Bos. Mas, orang. Aman ya. Dah. Udah ya tuh ya. Tuh. Goceng. Tuh ada keur Mahi kana naon? kana cilok mahin lagi. Terus makanya pakai ngingkit mah itu aya naon. Duit. Aku mah teh gaduh artos ari aku naon sih. Ya Allah, atuh ngingkit tuh. Duit. Ah, kabur euy. Budak banci euy. Dede, hadiah bapak rek ngarios. Hadiah heula dede tong sok punuan ada coba. Dede na hadiah heula ih. Kalau Nya sok dede calik lagi dia. Dede, bapak teh pada curhat. Kupingkeun nya. Tah mimiti dia ti awal mula dede datang lahir ka dunia gitu kira. Nya di mana? Nya atuh ieu ngantosan ketemuan teh kumaha lami-lami teuing ih. Hanas di antosan. Hace. Jadi bijak budak ya teh. Gusti Nabung. Jadi bersin itu jadi budak lele. Kabur-buru oke. Ya Allah, mau di budak aing. Gede. Nah, ini mah cing sabaronya kudu narimakeun ieu ka mamah jeung ka bapa. Jadi imam mama sekali. Tapi aing teh sebenarnya mah pusing geus ya teh. anjing jangan.